Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Ayeuna urang ngabahas kamekaran aksara Sunda. Tah ti kapungkur teh tuh aya aksara Sunda teh dianggo. Nyaeta salah sahijina ieu aya prasasti Kawali. Kawali itu di daerah Ciamis. Ieu teh salah sahiji peninggalan Raja Sunda nyaeta Prabu Niskala Wastu Kencana. Tah lamun kedek dihartoskeun tah siga kieu nihan tapak walar nusang hyang mulia tapak inya parebu Raja Wastu mangadeg di kuta Kawali nu mahayu nu kadatuan Surawisesa nu marigi sakuliling dayeuh nu najur sakala desa aya mah nu pandeuri pakena gawe rahayu paken heubeul jaya dina buana. Janten hartosna ieu teh patilasan anjeunna anu mulia tukang tatapa nu bagja nyaeta Prabu Wastu anu nyepeng kalungguhan di dayeuh Kawali nu ngaastrikeun karaton Surawisesa nu nyieun walungan sakuriling puseur dayeuh nu ngamangripahkeun sakulah nagri mugia kahareupna aya nu nyieun kahadean sangkan lila jaya di dunia. Eta teh salah sahiji prasasti atawa tugu di masa kejayaan Raja Sunda namina Prabu Niskala Wastu Kencana. Jadi kumaha kaayaan baheula teh dicaritakeun dina prasasti Kawali eta. Ayana di daerah Ciamis, Jawa Barat. Sip, urang lanjut. Janten aksara Sunda teh dipakena abad ke-5 Masehi, berarti tahun 500 zaman Nabi, berarti Nabi Muhammad ge 600. Tadi Sunda geus dianggo aksarana teh zaman kerajaan Tarumanegara. Nepi ka zaman kerajaan Sunda atau zaman Pajajaran Galuh. Di abad 8 nepi ka abad 16 1600-an nya. Nah apa terang? Nah ningalan tina prasasti atawa naskah kuno nu aya di Jawa Barat. Aya kitu Pak aya. Urang teh tiasa ningalke di Arsip Nasional aya di Jakarta. Terus di eta ge aya di museum di Jawa Barat aya. Atawa di kampus-kampus biasana aya salinan kopi-kopina aya. Di internet ge biasana aya sapalih nu aya. Tah naon wae Pak? Nya salah sahijina aya prasasti Ciaruteun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Pasir Muara seueur contohna. Terus naskah kunona naskah Amanat Galunggung, Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, Carita Parahyangan jeung seueur-seueur deui. Tah eta teh aya buktosna. Alhamdulillah janten aksara Sunda dugi ka ayeuna teh majeng sae. Dugi ka ayeuna mah aya aksara Sunda Unicode. Unicode teh naon Pak? Unicode teh janten tiasa aksarana tos dianggo dina komputer. Melihan mah dina HP Android ge tos tiasa janten gampil. Tekerat coret-coret tos aya ngetikeun ge biasa segala huruf Latin gitu. Aya langsung aksara Sunda. Tah eta teh salah sahiji kamekaran aksara Sunda. Salah sahiji upaya ngamumule aksara Sunda. Sae janten ke hidup bade nulis aksara Sunda teh gampil salasna mah. Tah kitunya alhamdulillah mugi aya manfaatna ngeunaan kamekaran aksara Sunda. Bilih aya patarosan mangga taroskeun wae. Sakitu wae. Assalamualaikum, hatur nuhun.